Karita seorang manusia andungi kahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, baraya mancomania, syalam dunya di mana bae ayana. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda tepang dangu deui sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda ti Kandaga Mancomania. Kumaha pamancower salam dunya daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana ya dina ginanjar kawilujengan dekirang sapapaosna paparinan kasehatan lahirna sinareng batina. Jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Urang ngerieuh deui pamirsa hanca anu katunda nyaeta lalakon Noguadal anu ayeuna nica kana bagian ka atanapi episode ka 44. Ya dongeng reka aki nyalira didongengkeun oge ku aki. Mugi wae katampi kalian kabingahan tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate ubar ngabang melirkeun segala kacape saparantosna urang sadidinten kasab milari kipayah. Oge mulangkeun katineng di mangsa urang kapungkur hiburanna nyaeta ngadengkeun dongengnya di payunan radio ngadepong wening. Pamirsa atuh urang keureuh deui dongengna satecan aki medar dongeng mangga ulah asa-asa anu nembean manco nembean ngadengkeun di subscribe heula nya di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Mangga urang mimitian deui parsamakna sor bajigur sareng awugna. Mangga kaparayun sadayana prung Dewi tepi ka isuke can eling-eling mantri ajat geus mariksa sarta nyuntik Dewi tapi Dewi teh kalahkah ngagibrig kawas anu nirisan beungeutna kalah tambah sepak awakna tiis camewek atuh bianah tambah melang bae ka Dewi bianah teh maksa ka Mang Kosim sangkan mawa Dewi ka rumah sakit supaya dipariksa anu leuwih taliti. Mimitina Mamang Kosim teh nolak sabab da geus apa lamun Dewi ukur boga waktu saminggu tepi ka peuting Jumaah hareup. Samemeh bener-bener dibawa ku Ratu Siluman Buhaya anu ngageugeuh leuwih buyut. Kang, nah Kang teh teu nyaah ka anak urang teh. Menikah leket pisan diajak mawa Dewi ka rumah sakit ge ieu. Hayu atuh. Urang bawa si Dewi ka rumah sakit, Kang. Da geuningan ubar ti mantri ajat mah eueuh. Karasana eueuh pangaruh naon-naon. Sigana budak urang teh kalah katambah nemen geuringna. Cek biana ka Mang Kosim. Sabarna. Urang tempo heula bae.
Isi mah ubar ti mantri ajat acan reaksi. Acan nerap. Dan naon gak tuh butuh waktu tuh bisa telap gitu baik kawasnya dahar cengek. Walon Mang Kosim. Itu gerak si Akang mah. Tingali atuh ieu anak urang galagang ngagibri kawas anu nirisan tuh beungeutna oge tamah pias. Kira ini kaitu nyiar mobil. Nyewa angkot we magat di jalan atuh. Lain cicing bae. Ceuk biana bari menerkeun simbut anu nupan awakna Dewi. Atuh. Ke atuh. Tungguan sakedeung. Akang narek nginjem mobilna si Kusna weh. Biasana mah poe Jumaah mah manehna sok libur tara nambangan. Hejig atuh gancang kaitu Kang. Mang Kosim antuk nama ngoloyong ini najan hoream ge sabab geus apal naon anu bakal karanapan ku anakna. Mang Kosim tetep init sangkan bianah henteu curiga. Teu lila Mang Kosim teh datang deui barijeng dibarengan ku Kusna. Barijeng mau mobil angkutan padesaan anu biasa dipake nambangan ku Kusna. Dewi akhirna mah dibawa ke rumah sakit Dayeuh Bandung ngagunakeun mobilna Kusna. Menang 3 poena Dewi teh dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Tapi kaayanana teu aya perubahan pisan. Dewi tetep can sadar bae awakna oge remen kataraja ngagibri kawas anu kabulusan. Atuh akhirna mah Dewi teh dibawa deui mulang ka imah. Di mah ditarekah terus. Di mah tarekah mah terus dipetakeun boh ubar ka mantri atawa dokter. Ae dokter di dokter. Bentennya pemirsa dokter sareng dokter mah. Dokter anu muka praktek anu sok aya di pinggir jalan gede oge. Ahli-ahli urut bisi bae aya saraf atawa urat-urat dina awakna Dewi anu katarik atawa kajepet sabab bianah teh nyangka lamun Dewi teh geuringna memang bener gara-gara labuh di pawon. Tapi tepik rek samingguna Dewi can kene sadar awakna kalah beuki kuru sabab tara kaeusiana naon. Dewi teh ukur bisa neureuy cai tajin anu disenokan lalaunan dihuapkeun ku indungna. Biana oge geus nyuratan ka Arman nu jadi anakna sangkan geura mulang sabab adina gering parna. Harita teh poe Rebo. Biana jeung Mang Kosim keur dariuk ngaharuleng di tengah imah. Saduana ti tatari ge teu lemek teu nyarek teu ngalalobrol. Sigana bae pipikiranna keur baraluang. Kang, coba ikhtiar kaitu pikeun ngubaran anak urang. Kadenge bianah nyarita ka Mang Kosim sanggeusna salila-lila ukur caricing bae. Ikhtiar ka mana tuh nah tak Akang mah. Ka mantri sering ka bidan ongkoh ka dokter geus remen ka rumah sakit geus ngalaman malah sakabeh tukang urut ka sohor mah geus pernah didatangan atawa dipanggil ka dieu pikeun ngubaran anak urang. Tapi geuningan dataya hasil nah. His pamali ulah make jeung taak sagala Akang ieu. Kang, kawas anu peungas harepan atuh Akang mah nyarita teh. Tapi kairaha bae oge urang teh kudu tetep ikhtiar pikeun ngubaran anak urang. Nya Akang ge ngarti. Ngan bae Akang teh kudu ikhtiarna ka mana sareng minta bantuan ka saha. Coba Kang tepungan Mbah Kohod.
Urang pada larang cenah mah cek beja manehna teh jalma pinter tukang ngubaran. Bah kohod anu kaceluk dukun lepus teh alin. Nya Kang bah kohod eta. Kenaon urang minta bantuan dukun sagala. Dukun mah ye lolobana ge tukang nipu, tukang tipu. Sok loba pamentana syarat-syarat nu aneh-aneh jeung mahal kacida ke kalah ka dukun we anu lintu penyakit mah tetep matuh. Atuh taya salahna pikeun dicoba mah Kang ieu keur naon urang kaceluk jalma beunghar loba duit. Ari pikeun mayaran dukun bae akang sieun rugi kitu ih. Rek mahalna sakumaha bae oge ari masih kabayaran mah teu naon-naon nu penting mah ieu anak urang si Dewi bisa cager deui. Digitukeun Mang Kosim ngahuleng, eleh omong meureun kacemes ku pamajikanana. Mang Kosim satega pola nolak kana kahayang Nabi Anah pikeun menta bantuan dukun anu lepus. Lain ku nanaon tapi ku sabab sieun katohian lamun anakna lain gering ku kasakit atawa ku panyakit. Atawa akibat labu, tapi ku sabab lelembutanana sawareh geus dibawa ku Dewi Makarawati, siluman pujaan atawa jungjunganana Mang Kosim. Kumaha lamun akang rek minang saraya we ka Aki Darsan nya? Nah, Aki Darsan mana Kang? Urang Cikaso teh lain anu pernah nginjem duit ka urang harita. Dah nya Aki Darsan urang Cikaso teh nah. Harari akang kumaha ieu teh? Apanan Aki Darsan mah tukang ngurut domba Kang. Harita sewaktu ka dieu ge pan dipenta tulung ku akang ngurut si Jaliteng domba hideung akang teh anu harita ti poros sukuna dina kandang. Nya, tapi nya sanunya waktu manehna ge bisa ngurut si Dewi, tapi ka bisa cager deui, kan si Jaliteng oge harita cager. Ngaco akang mah. Ku tukang ngurut jalma bae ieu anak urang teh taya parubahanna naon komo diurutna ku tukang ngurut domba. Ke kalami salah deui. Nya ngaranna ge nareka tunah. Jodohan sanu nyaho. Anak kurang teh jodohna cageurna ku Aki Darsan. Teu Anah teu satuju. Lamun akang nyaah ka si Dewi jeung Anah, ayeuna keneh akang teh kudu init nepungan Bah Kohod di Padalarang. Bawa ka dieu pikeun ngubaran anak urang, ajak si Usro pikeun maturan akang. Bianah keukeuh nitah ka Mang Kosim pikeun nepungan Bah Kohod di Padalarang. Nah, make ngajak si Usro sagala. Sok aneh-aneh wae Anah maneh mah. Bisi akang na luas leos ka mana bae ieu, ke alesan Bah Kohodna keur eueuh cenah di imah atawa mawa jalma dibawa ku jalma sejen Bah Kohodna. Pokona mah ajak si Usro Kang. Tidak usah tunah, akang ayeuna keneh ge darek ka Padalarang pikeun nyumponan kahayanganna. Ulah salempang akang deh, da bakal mawa Bah Kohod nu asli. Barina lamun mawa si Usro mah akangna hese ngabonceng Bah Kohodna tuh pan motor Vespa mah ukur bisa ditumpakan kuduaan. Nya atuh teu naon teu mawa si Usro ge, tapi awas. Lamun akang tapi ka ngabohong loba alasan sarta teu mawa Bah Kohodna. Anah marek ini tuh ti mah. Rek titirah mawa si Dewi di dulur Anah di ditu. His. Lah, kamana bae ari nyarita teh nah yo. Tenang atuh, tenang. Ulah bari amak-amakan gitu. Akang pasti bakal mawa Bah Kohod. Geus akang rek siap-siap heula pikeun ngajemput Bah Kohod. Mang Kosim teh tuluy cengkat ngaleos ka kamarna pikeun salin baju. Teu lila kaluar deui. Tuluy ngaluarkeun motorna. Motor diselah disada, tuluy drendan bae maju.
nuju kepada larang. Gancangna carita, wanci harita teh geus nincak kana wanci tunggang gunung. Mang Kosim geus mulang deui barijeng mawa Bah Kohot. Bah Kohot teh geuningan saurang lalaki umuran 60 tahun. Anu pangawakanana cangkung badag, bukna jabrig satak-tak. Bukna geus semu kulawu sabab geus loba huisan, kumisna baplang sangadulang sarua geus 2 warna. Janggotna mah rada ponok. Make papakean kawas jawara, di baju jeung di calana pangsi warna hideung sarta make ikat sirah tina kulit maung. Dina ramona remel batu alis sagede nog puyuh aneka warna anu beureum hejo koneng sarta bodas. Geulangna cepat gede, geulang akar bahar sagede anu suku. Make kangkalung tali hideung anu bebandulna tina kain hideung anu dijahit ngotak, kawas kalung cacingeun barudak baheula. Eusina teh biasana mah isi mata wawapak alias jimat. Lamun nyarita ngagaleger hanaruan kawas Bimalodra. Saya teh anu geuning saya. Oh iya anu geuning iya. Hayu atuh urang dipariksa di kamar. Cek Bah Kohot ka Biana tuluy bae nuntun Biana nuju ka kamar. Bah, lain eta anu geuning mah Bah, yo. Pamajikan kuring mah cager bah teu kunaon-naon. Cek Mang Kosim bari gancang nyekelan leungeun Bah Kohot. Oh iya deh garwa juragan. Mani dongon tau atuh. Hebatlah juragan. Hampura nya abahnya. Abah teh salah sangka mulutnya. Cek Bah Kohot beri tuluy sungar sengir kumasep. Biana narik Mang Kosim dibawa ngajauh ti Bah Kohot. Kang, bener eta teh Bah Kohot teu salah nyokot, teu salah mawa akang teh. Arewas Biana ka Mang Kosim bari panonna mah nitenan ka Bah Kohot. Bener nah, daek sumpah akang teh teu salah jalma. Eta anu ngaranna Bah Kohot teh. Walon Mang Kosim malik ngaharewos. Nah, geuningan potonganna mani kawas begal atawa rampok gitu, Kang. Buah akang salah mawa meureun. Ada memang kitu ayana nah. Baheulana cenah mamanehna teh jawara kahot, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun raok. Eta ge ceuk tetanggana nah. Manehna memang Bah Kohot cenah jawara nu geus kolotna teh jadi dukun. Naon itu? Badami naon itu kalau kaharewosan bae duana tuh. Ari teu butuh kabah ya Gus. Teu naon abah marek balik dewe ka Padalarang. Cek Bah Kohot. Sigana rada kasigeung pedah tuan rumahna kalah harewosan bae duaan. Bari jeung ngawaskeun ka dirina. Ulah. Ya hampura pamajikan kuring mah biasa leumpeuh yuni bah teteh teh kaop nempo kumis baplang sok muriang teu pupuguh. Itu nu geuring nama anak kuring di kamar tengah bah hayu urang pariksa. Ceuk Mang Kosim bari tuluy ngiringkeun Bah Kohot ka kamarna Dewi dituturkeun ku Biana. Bah Kohot asup ka jero kamarna Dewi. Nangtung di sisi ranjang panonna nu bolotot. Bejeng dipapaes ku halis anu ngacedig tepung. Neuteup ka Dewi anu harita ngalempreh teu walakaya. Ngadadak Bah Kohot teh ngagebrag sisi ranjang ku dampal leungeunna anu rubak. Hiuk brak. Atuh Mang Kosim jeung Biana teh ngarenjag reuwas lain dikieuna. Sedengkeun Dewi mah tetep bae cicing ngalempreh teu usik teu malik. Ucing reuneuh kadal meteng domah kawin muning anakan balaka sadut prot sia. Aduh. Copot ya jantung. Biana ngagerewek bakat kureuwas. Kunaon bah kala makan-makan gitu abah mah
Cek Mangkosim bari ngusapan dadana nu ngadadak ngageber. Hehehe, ampura. Lain abang aja ngaruba Juraga jeung juragan istri lain, tapi abah teh yeuh ngetes mariksa nu gering ieu teh. Nyata ieu mah nu gering teh lain gering biasa ieu teh. Sabab panca indrana kabeh teu fungsi ieu. Teu katampora sarua seutik ge dina paromana. Walon Mbah Kohot bari ngusapan janggot nu ponok. Maksud abah teh kumaha ieu teh si Nyai teh kunaon, Bah? Biana nyarita sanggeusna rada leler kareuwasna. Pangajianna ieu teh mabur ka jauh. Jauh pisan malah lembutanna saware ninggalkeun ragana. Lamun dia andap bisa bahaya pisan. Bisa teu mulang deui teh. Untung juragan teh kaburu panggih jeung kaula. Lamun teu moal salamet sigana ieu budak teh. Atuh biana ngadenge kitu molohok bari jeung reuwas. Sedangkan Mangkosim rada rungah ringeun, rada paur lamun Mbah Kohot apal kana kajadian anu sabenerna. Bah, wayahna tulungan anak kuring teh, Bah. Wayahna cageurkeun si Nyai teh, Bah. Ceuk biana lumengis. Tenang juragan istri tenang. Abah bakal nareka sakuat tenaga pikeun ngubaran anak juragan. Wayahna wae ayeuna mah sadiakeun. Hiji parupuyan, duana kembang 7 rupa, katiluna minyak misik sagenul. Kaobatna menyan bodas we sakeupul oge cai herang sabotol mah. Ceuk Mbah Kohot. Sumuhun, Bah, sumuhun. Keun kuring bakal nyiapkeun heula nya. Biana ngaleos gancang ka dapur labas ka goah. Di goah teh memang loba barang-barang kawas kitu. Sabab paranti nyimpen keperluanana Mangkosim lamun rek nyajen. Jadi biana teu hese bikeun nyumponan keperluanana Mbah Kohot. Da geus aya di goah. Teu lila ge sakabeh anu dipenta ku Mbah Kohot geus ngabarak dina nyiru leutik anu harita disanghareupan ku Mbah Kohot. Mbah Kohot teh sila mani rekep nyang hareupan parupuyan anu harita marong hurung. Sedengkeun Mangkosim jeung biana diuk di satukangeunna Mbah Kohot. Mbah Kohot yang hareup karanjangan di tempatan ku Dewi. Leungeunna anu badag dengar ramas menyan bodas tuluy menyan teh diawurkeun dipurulukeun kana parupuyan. Purupus buel perepet buel haseup ngelun mulak minuhan kamar seungit menyan saharita nyambuang. Gorolang Mbah Kohot maca jang jawokan. Dong si malagantung. Dong si bangu dong. Jaya panghiap ingsun tapikeun ka pangupay kula. Kabudak anu keur nganjang kalam lana, kanak anu keur ulin kalam gaib. Congklak cingklung beleke dese murub biar lawang salamin angkep. Mulih ka jati mulang kasal ka jasad anu sampurna pangbalikan anu saestuna. Hei si budak leungit. Neng Dewi binti Kosi mulang. Su mulang kasarakan mulih karaga wadagna hidup. Cing owang gocir anu nyangir ka cing cirihi, cing kaclak kucluk anu nurut ka banang nyawa. Prat prot ulah tepi ka porotan, sam simsem ulah tepi ka sorean. Hiap mulang su mulang karaga hidup. Mulang kalam bawayangan. Rap sinarap nitis manjing kadesaning Gusti Hyang Widi. Fuah. Cai dina botol teh ditiup 3 kali ku Mbah Kohot. Tuluy botolna diangkat kana luhureun parupuyan anu terus ngelunkeun haseup bodas seungit menyan.
Bah Kohod cangkat tina silana tuluy ngadeukeutan kana ranjang. Bianah jeung Mang Kosim nuturkeun di satungangeunna Bah Kohod. Cai tina botol anu geus meunang marancahan dikucurkeun kana leungeun Bah Kohod tuluy diceuceuhkeun ku Bah Kohod kana embun-embunanna Dewi oge kana beungeutna Dewi. Ngadadak panon Dewi beunta molotot tuluy ngapurileng kiwari nu katembong teh ukur bobodasna hungkul. Korejat Dewi ngadadak ngorejat hudang. Nangtung di luhur ranjang bari nyikikik. Seuri sorana mata kukurayeun. Bah Kohod mundur 2 lengkah kitu oge Mang Kosim sedengkeun bianah kalahkah maju rek ngagabrug ka Dewi. Dewi anak king syukur geus bisa hudang deui. Cagernya wi, cager salamet. Lengkah bianah tapi gancang dihadang ku leungeun badagna Bah Kohod. Ulah mundur. Juragan istri mundur. Nu datang di asana ye makhluk sejen ye mah. Cek Bah Kohod ka bianah. Mang Kosim gancang ngenyang bianah dipaksa ngajauhan tina ranjang. Sia aja deh, makhluk di mana yo? Makhluk di mana anjeun? Sentak Bah Kohod. Ka Dewi anu harita masih nyikikik seuri bari nolak cangkeng. Seurina ngadadak eureun leungeun kencana nunjuk ka Bah Kohod. Wawaniana nanjeun Kohod rek ngarebut ieu budak. Ieu budak teh geus jadi milik kaula. Bah Kohod kerung, tapi na tuluy nyarita deui. Sangeunana bae anjeun ngaku-ngaku. Sagawe makhluk mah yo di alam dunya ge lain bogana makhluk deui. Tapi bogana Gusti Nu Maha Agung, kasup kaula oge anjeun dedemit. Anjeun nangkang ka kaula Kohod. Anjeun teh geus bosan hirup dalam dunia, ha? Namun masih hayang panjang umur. Gancang sia nyingkah ayeuna keneh. Balik ka itu ka tempat anjeun tawa anjeun bakal sakalian dibawa ku kaula. Bakal dijieun patapakan di pawon karaton kaula. Kabeh ge sabenerna mah bulu punukna ting puringka kasup kidalang jeung para mancowar salam dunya. Tapi dina kaayaan kitu ngadadak datang hiji jalma asup ka jero imahna Mang Kosim. Atuh kabeh curing hak ngaliuk ke arah panto kamar di mana jalma nu anyar asup teh geus nangtung di dinya. Gening kabeneran nuju ngarariungnya punten pisan ieu juragan. Eta gening aya si Abah di dieu orang pada larangnya tebih-tebih ka dieu. Dede. Ieu kumargi waktosna oge seep mangga mending oge jarajan heula awug. Punten we ieu teh lah cologognya nawisan awugna kalebat-lebat bumi kieu nya. Dede. Punten we harap maklum ibi mah nya. Tah ieu kukurawuna amis raos ieu ge kareueut. Sami sareng awugna sok mangga jarajan heula ieu para mancowor oge sok ulah maranco serius teuing jarajan heula. Para pamiarsa. Aduh gonorojolna bisa witi atuh urang cekapkeun heula we nya dongengna dugi ka dieu. Lalakon daug wadal bagian ke-44 cak urang teu neulihan eleum sieum geusan sampeureun urang tunda di hanjuang siang geusan laeun urang sampeur deui engge di bagian anu salajengna. Sakitu heula nu kapihatur salam kasadayana anu manco di channel Manco Mania. Akin amit mungkur. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.